Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanu tos ningali video abdi sadayana. Sakali deui abdi nuhunkeun buruhan dukungan subscribe-na buruh carita buruh ngaraweco. Mugia nya abdi ngaraweco teh tiasa ngahibur sadayana. Nya bilih aya anu gaduh carita mangga komentar di kolom YouTube abdi nya. Ke insyaallah ku abdi bade ditayangkeun di Bodor Wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun atur nuhun. Ayo urang lanjut ka caritana. Saat acana nyarita abdi bade ucap doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Loba nu subscribe. Amin. Wakijan gaduh putri semata wayang. Wakijan teh boga anak semata wayang nya eta si Neng. Si Neng teh nya geulis madona bae deui di dinyana. Mojang kampung seni anu paling geulis. Tah gitu di hiji waktu si Neng teh papanggih sareng jodohna. Si Neng teh dinikahkeun bae ku si Wakijan. Abah sakedap deui Neng nikahnya nya ke enjing teh Abah Neng bade nikahnya bah nya emang kunaon Neng. Ada anak kesayangan beta mah semata wayang. Kasarnya ku si Wakijan nyawa ge ditarokeun. Nah, nya emang kunaon Neng cenah. Nya bah Neng teh rareuwas cenah. Rareuwas kumaha bah? Nya sieun engke ku salaki Neng di kitu di kieu. Sieun Neng teh bah. Moal apan aya Abah nu ngajagaan Neng teh. Saha nu galak ka Neng, ku Abah dibedog, pokona mah dibedog ku Abah mun aya nu galak ka Neng. Nyawa ge ku Abah ditarokeun Neng. Urur carita kabeneran sieun kunaon sieun. Sieun kunaon. Nya pokona mah Neng teh sieun bah. Tos kieu lamun Neng ke sieun dina malam pertama teh Abah erek nempelkeun ceuli kanu lawang kamar Neng. Oh kitu bah ngajagaan Neng nya atuh da Neng teh anak kesayangan Abah. Hatur nuhun pisan Abah teh sayang mun ka Neng teh. Neng teh encan mulangkeun tiasa mulangkeun naon-naon ka Abah teh. Teu kedah penting mah Neng sehat waras. Mugia engke rumah tanggana jadi sakinah mawadah warohmah. Amin. Tah si Neng teh dipagahan ku si Abah teh. Pokona engke malam pertama Neng Abah erek nempelkeun ceuli dina lawang Neng. Nah, cuman ieu Neng kudu gaduh kode jeung Abah. Kodena naon kitu bah? Pokona Neng lamun nyeri teh nyariosna hello gitu. Hello gitu nya nyariosna teh. Nah, ke ku Abah teh lamun Neng nyebut hello bae. Tah ke didobrak lawang teh ku Abah, berarti Neng keur dinya nyeri. Nah, lamun engke ngarasana ngeunah, Neng ngeunah ngarasana ngeunah, Neng ngomong bae Bandung gitu. Nah, itu paham Neng, paham ya, paham bah. Ya tos, nah di hiji waktu si Neng teh malam pertama ceulis Abah teh ditempelkeun bae. Ieu putri kesayangan rek ngomong naon ieu. Jam 8, jam 9
Ini can aya suara ngopi heula bae lah tapi abad. Jam 11 ya tas ngopi teh didengekeun bae dina lawang teh didengekeun ting korosak ting keresek ting gedebeg ting rareot ranjang teh tah terus aya suara hello wah anak aing keur nyeri ya tapi ngeundak sakedeung Bandung hello Bandung cok cok anakna teh hello Bandung ada berarti anak aing ongkoh nyeri tapi ngeunah ya hello Bandung mah atur nuhun ka sadayana kumargi sakieu ayana kaayaan abdi nuju diajar jadi YouTuber abdi nuhungkeun dukunganna hello Bandung nyeri ngeunah cenah mah aduh aya bae aya bae si wakijan lemparkeun ceuli teh geuningan hello Bandung nyeri ngeunah cenah cok anakna teh anak kesayangan sumata wayang terus atur nuhun lah kasadayana abdi tos capek tos pegel nuhungkeun dibuluhan subscribe anu atos subscribe atur nuhun pisan anu acan subscribe mugia channel abdi tiasa ngahibur ka saderek sadulur abdi anu aya di mana bae mugia aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sadayana sarehat selalu jauhkeun balaina deketkeun rezekina amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda Wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun.